Hoyong pinanggi juga memetati isu numunggaran orang pa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Haturan wilujeng tepang deui di channel Rengkenek TV. Pribados manggaang Rengkenek oge si Tondil nah itu nya. Alhamdulillah dina danggat ayeuna pribados teh tos lami teu gonjreng deui bade ngagarap lagu Kamamet Situ Panjalu. Iya karangan ti Pribados. Mudah-mudahan ieu hiji lagu dijantenkeun pangemut urang sadayana kangge wargi urang Panjalu anu tebih anu jauh ka mana tapi emut ka lembur urang nyaeta teu hilap kana Purwadaksina. Komo anu gaduh Kamamet mah anu gaduh bojo atau anu gaduh mantan cenah kembali ka mantan cenah. Sakitu wae teh Pribados wang pidangkeun wae ieu kawih garapan Pribados anu insyaallah mudah-mudahan aya label tah aya sponsor kangge lagu ieu mah mung abi hoyong gonjreng-gonjreng hungkul dina dangget ayeuna mah mudah-mudahan aya sponsorna sok atuh mangaan ieukeun cenah rekaman lagu teh. Aduh hatur nuhun pisan nya eta mah wang ya kenala wang galidengkeun wae ieu laguna garapan ti Pribados nyaeta lagu Kamamet di Situ Panjalu. Mangga nyanggakeun wilujeng tidak eta seni. Nepang kana wanci no kamari hoyong pinanggi jeung Kamamet ati isu dumunggaran orang patepan sok sanajan ibuna ngahalangan sono kamanehna nu aya di lembur kuring. Nepang kana wanci no kamari hayang pinanggi jeung Kamamet ati isu dumunggaran urang patepan sok sanajan ibuna ngahalangan sono kamanehna nu aya di lembur kuring. Diriku di Situ Panjalu tempat
rika manehan. Cintaku rika maneh nah